Nggak pesan bang, ibu mah. Mungkin salah alamat. Oh itu kulit TV orang teh. Bang, salah alamat. Salah alamat, saya yang beli TV. Nganter TV kan. Sini bang. Tadi teh TV anyar Ceh Haji. Nya mak, minantu abi mang melikeun abi TV. TV anyar ngeipis teh gening. Bisa salah alamatnya. Nya wajar atuh mak, emang imang abi jeung emak sebelahan. Nya panas-panas kieu paling kulirna salah maca. Oh gitu. Aduh, datang TV-na. Ayo mak, dek benerkeun TV. Nya. Teu dihaja. Geus pasti eta dihaja keur mamanas urang. Nis, Nya mak, maneh dek iraha mang melikeun emak TV anyar nis. mak kunaon sih ujuk-ujuk minta TV? Ciga TV nu saharga gorengan wae. Bari na oge, TV nu aya oge masih kene seru mak. Mak peuting nonton oge siga nu asik. Nah tiba-tiba minta TV anyar. Geus mak, eta heula we nu aya. Henteu, maksud emak teh TV nu ipis anu bisa ditempelkeun dina tembok gitu nis. Lamun TV nu itu kan kandel, cuma bisa disimpen. Emang maneh teh hayang mang meulikeun TV ka emak? Tuh, ciga Ceh Haji dipangmeulikeun TV ku minantuna. Mak, TV teh mahal. Geus we tonton heula nu aya. Barina oge TV emak teu kunaon, masih kene alus, masih kene awet. Emak teh kesel. Cigahna tadi teh Ceh Haji teh dihaja. Nyaho teu kurir TV-na eta nganterkeun eta salah ka dieu. Terus Ceh Haji, "Bang, eta salah. Imah Ceh Haji nu ieu. Lain itu abi nu meuli TV." Dihaja pisan eta manehna nis. Nya dibales atuh nis ku maneh. Emak pangmeulikeun TV gitu, ameh emak bisa ngabales. Engke emak pura-pura deui salah kirim ka manehna. Mak, eta teh suuzon. Emang kurirna salah nganterkeun we, mak meureun. Kan imah Ceh Haji jeung imah urang sebelahan. Ah, maneh mah teu ngarti wae. Emang tuh manehna cigah kitu. Jelemana lamun meulina naon teh resep mamanas emak, matakna emak teh hayang sakali-kali mah ngabales. Itu nis. Kabeneran kan TV emak jadul. Nya dipangmeulikeun atuh nis ku maneh nu anyar, nu alus, ameh bisa mamanas balik. Mak, atuh ciga budak leutik atuh mak. Maneh mah kamari minantu Ceh Haji mang meulikeun kipas. Terus tadi mang meulikeun TV. Terus kamarina deui mang meulikeun manehna mesin cuci. Maneh iraha mang meulikeun emas sesuatu kitu nis. Anu bisa nyieun mamanas manehna. Manehna wae anu mamanas teh. Eueuh teh mah eueuh. Diki masih alus keneh. Yang geus lah. Mak, ari si Ujang aya di imah. Eueuh di imah masih kena digawe. Emang kunaon? Edek nitah pangnyetingkeun TV nu anyar teh kan eta Android. Jadi abi teu ngarti mah. Abi hayang nyetel YouTube teu nyaho kumaha carana. Sieun salah mah. Engke lamun si Ujang geus aya titahkeun abi we nya mah. Emak oge ka dieu we nya bisi edek nonton YouTube. TV emak eueuh YouTubean kan? Oh, nya emak mah geus biasa nonton di HP oge. Nya enggeus, engke lamun geus aya si Ujang kita ka dieu we nya mah. Nya. Aduh, nu hiji gampang iri, nu hiji resep pamer.